Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana abdi Suci Sadia di kelas 12 IPS 3. Abdi hoyong ngadamel video cara ngadamel cireng. Sateateun neruskeun kumaha ngadamelna, kuring bakal ngajelaskeun heula naon eta cireng. Cireng mangrupikeun kadaharan camilan anu kawitna ti daerah Sunda. Didamel ku ngagoreng, campuran adonan anu didamel tina sagu atanapi tapioka asal laku bahan utama. Snack ieu kasohor pisan di daerah Pariangan. Sarang dijual dina sababaraha bentuk sareng variasi rasa. Kadaharan ieu lumayan kawentar tahun 80-an. Ayeuna hayu urang tingali kumaha ngadamel cireng nuturkeun videona. Bawang bodas anu tos ditumbuk, uyah, cai, kaldu bubuk, sagu. Kahiji tuang cai kana wajan. Teras tambihan bawang bodas anu geus ditumbuk, kaldu bubuk, jeung uyah. Aduk sakedap. Teras tambihan 1 sendok sagu. Masak dugi ka ngagolak sareng kentel. Saat tos ngagolak sareng janten jelas, urang tiasa angkat. Joat tuang kana tepung sagu. Kumargi masih panas, mari urang aduk. Upami henteu panas, teuing anjeun tiasa ngagaur ku tangan. Tapi pastikan heula leungeun anjeun bersih. Nalika aduk adonan ulang ngantek kalis. Teras wujudkeun cireng, numutkeun raos. Cireng siap kagorengan. Sateateun ngagoreng cireng, abdi bade ngadamel saos heula. Kecap manis, 3 mungkus saos sambal, cabe bubuk, cai asak sacukupna. Campur kabeh bahan dina hiji wadah. Teras aduk dugi dicampur. Panaskeun minyak, teras urang ngagoreng cireng. Sajikeun cireng sareng saos anu urang ngadamel tadi.